Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Wasta Agni Yunita ti kelas 10 IPS 2. Abdi bade ngadongeng Sirem sareng Japati. Aya sirem rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap, manehna ti soledad pluk ragreg kana cai. Hadena palebah dinyama caina rada ngeuyeumbe. Tapi keukeuh bae ai ngojay ka sisi mah teu bisaeun. Sirem gegoroan, "Tulung, tulung, ieu kuring rek dikelep tulungan." Kabeneran aya Japati nu keur cindeteun di nadahan kai anu nyodor kana walungan. Kadengieun aya sirem gegoroan ka Japati minta tulung. Barang ngareret ka handap katenjo sirem keur kokosehan. Japati karunyaeun geleber hiber bari mawa daun salambar. Song diasongkeun ka sirem. Sirem tuluy muntang kana daun, tuluy dibawa ka darat. Digolerkeun kana taneuh. Sirem pohara nganuhunkeun ka Japati anu geus nulungan manehna tina bahaya. Dina hiji mangsa Japati cindeteun dina dahan anu nyodor kana walungan tea. Sirem anu baheula ditulungan oge aya di handapeunna. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lempangna ka katayepan. Teu kabae deui buru-buru sirem nyamperkeun Japati anu keur cindeteun dina tangkal eta bari ngaharewos ka manehna. "Heh Japati, buru-buru geura hiber. Tuh aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngarengkeng bedilna. Teu lila Japati buru-buru hiber. Isukna papanggih deui jeung sirem, cek Japati, "Nuhun pisan." Sakadang sirem, kuring geus ditulungan tina balai. Jawab sirem, "Kan eta mah kawajiban salarea kudu silih nulungan. Mun rek meunang cilaka komo. Ieu mah kuring hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean." Sakitu ti SIM abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.